Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mitra kaum dangu. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng sim kuring Cing Adnan anu masih kena disarengan ku Kang Edoy selaku operator di NRD Studio anu baris medarkeun lajeng cumariosna dongeng Sunda lakon Jujur Awi Pasaran Anyar seri ke-15. Sakumaha biasa para mitra sim kuring salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten karena sabudaya kalepatan sok bilih manawi seueur kakirangan khususna dina undak usuk bahasa atanapi ayana kasamian boh bilih dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi daya mengan saukur cerita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang pikeun maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahatnya para mitra. Nyaku kituna supados tong nyangkolong teng kana waktu semangga urang kawitan wae kana lajeng cumariosna dongeng Sunda Jujur Awi Pasaran Anyar seri ke-15 wilujeng ngadangukeun yu. Para mitra kaum dangu, sora jangkrik geus kadangu tarik patembalna bangkong jeung sato peuting asa padang ngarungsing sakapeung oge hawar-hawarna sora lolongan anjing kadangu remen ku Dirwo jeung Nyi Yusti. Motor si Dirwo harita geus distandarkeun di pinggir dapuran awi rasa kakeung asa karaos ku Nyi Yusti nu harita nyepengan wae kana leungeunna si Dirwo. Ayo neng urang kadinya eta gubug aki akang tos lami akang di dia sareng aki ajak Dirwo para mitra ka Nyi Yusti bari nuju ke arah gubug katawis aya manuk bot nu molotot si ganing juring nangkring dina suhunan gubug nu ukur kacaangan ku sinina colen purinding puringkak raraosan Nyi Yusti dina nyaba ka eta tempat teu lami aya sora aki-aki nu miwarang langsung kalebet ka aranjeunna. Bangga kalebet Dirwo oge Yusti, saur si aki ti jero gubug nu janten bingung kangge Nyi Yusti sabab eta aki tiasa terangeun yen aya jelema nu bade tatamu komo jeung apal kana namina. Engkang neng sieun urang uih wae engkang ka kota we engkang ayo, ajak Nyi Yusti nu ngaraosieun pedah teu biasana tatamu ka tempat samodeleun kitu para mitra. Ulah sieun neng daya engkang ayo urang ka lebet wae datos dipiwarang. Ayo neng pan urang teh bade nyuhun bantosan aki supados urang teh tiasa kawidian ku masing-masing kolot urang pikeun urang rumah tanggi. Tembal Dirwo bari narik leungeun Nyi Yusti maksa kalebet gubug. Saprakna panto gubug dibuka. Kerekek harita katinggal hiji aki-aki nu keur ngudud bari dibuligir awakna jengan saukur ngangge calana pangsi hideung para mitra. bangga jalik hai saya aya sok dileut cai gunung kenging sonten tadi aki ngandak ti gunung oge taya kulup sampe parantieun aki ngaganjel beteung tina rasa kalapar. Tawisna si aki ka Nyi Yusti jeung Dirwo. Nya harita Dirwo oge Nyi Yusti sasarengan calik di palupuh panggung gubugna. Kulantaran karaos rasa ngoklokna ti koron Nyi Yusti jeung Dirwo, maranehna oge langsung ngaleut cai gunung nu geus kasanding dina kendi. Dilajeng tuang kana kulup sampe nu saukur aya sababaraha siki para mitra. Atur nuhun aki. Tah, ieu Yusti, panoja nu kongsi Dirwo caritakeun ka aki. Di mana Dirwo nyuhun tulungna supados naon kapale Dirwo tiasa dibantos ku aki. Kocap Dirwo harita nu bari diteuteup ku Nyi Yusti.
Nyakitu deui Nyu Yusti, anjeunna ngaros bagja yen panganggepna Dirwo teh leres pisan bade merjuangkeun cintana pikeun nyuhun tulung ka akina para mitra. Sumuhun Aki, abdi Yusti, abdi nurut weh ka Aki dina cara supados naon halna anu janten tujuan Kang Dirwo teh pikeun abdi sing laksana Ki. Iring waler Nyi Yusti harita ka si Aki, bari timpuh ku sagala pangarepna yen si Aki tiasa ngabantos. Dirwo, memang pinter maneh teh ya. Nyai, sewat wae nami Aki Ki Angkoro. Ya Aki nu bade nulungan Nyai supados tenang jeung laksana kana maksud panujuan Dirwo ka anjeun. Ki Angkoro ngagalagak siri nu teu puguh bari jeung aneh. Nya kitu oge teu lami katembal sirina Dirwo nu dirasa aneh oge ku Nyi Yusti. Res Aki, aksanakeun Ki Angkoro. Kalintang bingahna ieu urang bami laksanakeun naon anu dipenta bro di juru bro dipantong ngalaya di tengah imah. Nu kahartos buncir leuit loba duit teh kalaksanakeun ku ayana syarat nu geus kabantun ku abdi Ki. Si Dirwo nu ngagalagak siri beuki nyieun ka aneh nu dirasa teu geunah pikir ku Nyi Yusti. Teu lami harita Nyi Yusti langsung pok naros ka Dirwo jeung Ki Angkoro dina ayana. Kang Dirwo, oge Ki Angkoro, naon ieu teh maksudna? Sanes pan Aki teh bakal ngabantos kana tujuan abdi sareng Kang Dirwo supados tiasa ngahiji janten laki rapi Ki. Akang, naon ieu maksudna? Yusti teu ngartos kana ieu sadaya. Taros Nyi Yusti nu geus mulai kapikir aneh di antawis Dirwo jeung Ki Angkoro. Anjeunna sing horeng nuju dijebak para mitra bade ditumbalkeun ka Ratu Buaya Putih di Kali Puja Srenggi pikeun syarat panyaradan mujana si Dirwo nu palai beunghar ku mikukut muja ka siluman buaya putih. Nyai, sok pasrahkeun jiwa raga Nyai ayeuna. Sabab Nyai moal bakal bisa ka mana-mana deui. Sakenapan deui Nyai bakal dibantun ku Dirwo ka Kali Alas Puja Srenggi. Bade ditumbalkeun pikeun padaharan Ratu Buaya Putih. Sabab butuh tumbalna awewe nu keur ngandung. Ki Angkoro harita ngarasa atoh tina hasil usaha Dirwo nu geus ngengingkeun Nyi Yusti. Wajar kusanyana harita Dirwo tiasa manggihan di mana ayana Nyi Yusti sabab Dirwo dibejaan tina kaca benggala Ki Angkoro sabab dina kaca benggala tiasa katinggal para mitra. Ya Allah, janten pamikir mah urang teh dijebak ku maneh teh Kang Dirwo. Banget tegana anjeun ka urang. Teu karunya kajabang bayi Kang. Anak akang eta teh sing inget, sing sadar Kang. Yusti kubari renghap hudang niat bade lumpat nanging geus teu daya sabab pantong geus ditulakan ku saenggalna Ki Angkoro. Kitu deui si Dirwo lain malah kasadar malah wantu nampiling Yusti nempi ka ceurik Nyi Yusti nahan ka nyeri. Rasakeun mani. Teu padoli rek anak urang rek lain sabab ngaja tujuan urang mah da ngaruksa ka keluarga mani. Ieu teh dendem Yusti. Dendem nu dikawitan ku Aki jeung nini kolot urang kapungkur nepi ka kiwari anak incu janten korbana. Sabab moalnya keluarga kami bakal ngerasa menang mun teu acan bisa ngelehkeun ka keluarga Koswa dina sagala halna utamina kana perkawis pakaya dunia. Yusti, mane tong dek gurawak kurowok menta tulung kabatur-batur di dieu mah sabab moal aya nu ngadenge. Matak sok geura pasrahkeun we kiwaraga mane. Sabab moal lila dipeuting ieu mane bakal dibawa ka Kali Puja Srenggi pikeun padaharan buaya putih. Kocapna Dirwo para mitra bari molotot pinuh ku nafsu. Nu sing horeng memang sangaja kanyataanana Dirwo ngaruksakeun harga diri Yusti aya kakaitan dendam nu dibawa tina perkara masing-masing turunan nu nepi ka kiwari. Banget pisan tega teuing maneh teh.
urang nu geus percaya sagemblengna di zamanana sakola nepi kedah ilang. Teras ayeuna urang geus percaya yen maneh teh milarian urang sabab maneh teh aya hal anu dituju hoyong sasarengan nepi ka timbulna rasa percanten. Naha maneh banget gorengna ngalebihan sato maneh teh Dirwo. Nyi Yusti nu ukur ceurik nanging geus teu daya sanaos mencakna langkung ambek dina ngagorowok jeung sajabina nu mulangkeun sagala basa ka Dirwo harita geus tinggal ninggang apesna para mitra. Dirina teu walakaya rek dijadikeun tumbal ka Kalipuja Srenggi ukur bisa ngelusan beuteung dina lamunan ukur kagambar moal aya deui carita kahirupan sabab rumasana diri nu geus teu bisa daya jeung upaya. Para mitra kaum dangu, bulan moncorong nyaangan jagat di alas gunung. Hawa tiris beuki nyerecep ka tulang sungsung. Lolongan anjing nu nganteur ka keueung teu leh eureun. Nya harita dicarioskeun di tengaheun peuting. Nyi Yusti geus ditambang, diikat kana bagian-bagian awakna anu ngajadikeun teu bisa obah jeung nyingkah pikeun nyalametkeun diri. Sedengkeun di pinggirna katawis kali nu diyakinan didinya tempat parantina Ratu Buaya Putih nu sok dijadikeun pinembahan jelma-jelma sasar menta kakayaan. Malihan kasaksen harita Ki Angkoro keur nyuledkeun parukuyan nu teu sanes anjeunna nyapa jeung ngundang ka siluman nu ngageugeuh harita di Kalipuja Srenggi para mitra. Sok Dirwo bawa Yusti ka dieu. Sakenap deui para prajurit Ratu Buaya Putih bakal datang. Kocap Ki Angkoro nu harita nita si Dirwo pikeun nyorong Yusti ka hareupeunana. Teu lami para mitra ngadadak cai teh ting balukbuk kaluar jeung nongol harita digebesna buntut buaya. Nu katingal lain hiji atanapi dua nanging langkung ti 7 eta buaya teh nongolkeun ka daratan. Nu dipastikeun ieu teh mangrupikeun para balad tamtamana Ratu Buaya Putih nu bade ngajemput Nyi Yusti nu disembahkeun pikeun wadal kalajenganana Dirwo pikeun naekkeun pangtujuanana dina perkawis dunya. Ki, kumaha ieu? Loba buaya kieu geuning ki? Gorowok Dirwo nu kasieunaan peda buaya teh ngarangsod naik ka arah manehna nu keur nyepengan Yusti. Guys, sok dorongkeun wae ka dieu Dirwo teras maneh ka dieu. Dorongkeun. Pejana Ki Angkoro ka Dirwo nya dilajeng Nyi Yusti geh langsung dijorogkeun ka kali nu geus kasampak aya buaya. Teras si Dirwo lajeng ngajeleng ka arah Ki Angkoro nu masih ngawatek dina cara merekeun sesembahan pikeun Ratu Buaya Putih. Ngadadak para mitra aya kajaden nu teu biasana namangsa Nyi Yusti dialungkeun. Lajeng Nyi Yusti teh dirorod ku para buaya ke arah dasar kali nepikeun Ki Angkoro jeung Dirwo teu nyaksen saayana getih nu ngambang di cai. Dumeh da biasana mun dirina merekeun tumbal pasti langsung dirorod jeung ukur kaluar getih nu ngarampul nandakeun sesembahan teh katampi ku Ratu Buaya Putih para mitra. Aneh cara biasana kieu ye teh. Gunem Ki Angkoro nu ngaraos anehna ningal kajaden harita. Maksudna kumaha Ki? Aneh kumaha ieu teh? Tarosna Dirwo ka Ki Angkoro nu harita masih keneh neuteup ka kali. Teu aya ciri-cirina yen buaya teh bade hanjat deui. Kitu deui Dirwo, anjeunna
ngadeket ke arah kali. Mastikeun yen aya tanda atanapi sajabina nu bisa ngayakinkeun yen Nyi Yusti teh katampi ku Ratu Buaya Putih. Ki, itu tinggal aya cai muluk-muluk deui. Nah itu mangrupi tanda yen sesembahan tumbal urang teh katampi ki. Beja Dirwo nu harita kaki angkoro geh ngiring ngadeket ka pinggir kali. Ninggal di mana aya muluk-mulukna cai nu teu biasana katandaan ku anjeunna sakumaha biasa. Aneh Dirwo, asa ya tanda nu teu puguh dina batin aki. Tapi luka susunganan kenapa Ratu Buaya Putih teh bakal nongolkeun ka daratan. Urang antosan we. Bejana Ki Angkoro ka Dirwo nu sami-sami ngantosan pikeun kehadiranana Ratu Buaya Putih nu dek mikeun kakayaan salaku tukeran tina patumbalan harita para mitra. Para mitra kaum dangu, namangsa harita Dirwo jeung Ki Angkoro sasarengan waspada ningalikeun muluk-mulukna cai. Nadadak aya buntut buaya anu gede kacida nyabet ka maranehna nepikeun ngeunaan raraina Ki Angkoro nu antupna Ki Angkoro kabanting jeung kababetkeun kana batu cadas nu aya di ditu. Nanging Dirwo sanaos kababet jeung kapental oge masih salamet lantaran tidak prukna kana endut sisi kali. Angkoro, mani geus salah mikeun tumbal sakumaha perjanjian urang jeung kaluargi. Nyaeta kaluargi anu nyuprih pakaya pamujaan ka urang. Tumbal anu dipasihkeun ku maneh mangrupikeun anak manusia nu keur ngandung budak nu sakti. Kulantaran katampina aya kakuatan anu dirasa banget gedena ngelehan kakuatan bangsa urang. Daging indungna teu bisa dibedel ku caraning panajem pakakas bangsa kaula. Kulantaran kitu budak teh dilepaskeun ku bangsa urang kabeh wetan kalayan salamet sabab urang sieun aya hal-hal nu bilih janten karaton gempa jeung hancur mun mangsakeun dasa manehna. Kulantaran kitu maneh jeung Dirwo nu janten gantina pikeun dijadikeun tumbal perjanjian urang sadaya. Teu dicaturkeun dina caritana para mitra. Nu aya harita Ki Angkoro jeung si Dirwo janten mangsa paburuan bangsa siluman nyaeta siluman buaya nu dipimpin ku Ratu Buaya Putih. Nya rakyat-rakyatna buaya harita nyorod. Hartosna ngarorod ka Dirwo nu masih ngadapang keneh dina eta endut jeung Ki Angkoro. Nya diroyom ku salobana buaya. Ki Angkoro dicaplok huluna ti heula tur dirorod saukur sesa awakna nyaeta dirorod deui ku buaya nu sejena ka dasar kali. Kitu deui nasib nu sami katampi ku si Dirwo dina ayana para mitra. Janten dipungkas harita riwayat Dirwo jeung Ki Angkoro pupus ku janten wadal Buaya Putih anu disembahna salam ieu ku kaluargi Dirwo dina ayana. Para mitra kaum dangu, ayeuna urang alih carios heula nu nyarioskeun kaayaan Ujang nu keur nyeri hate ku cara pakoswa jeung Nyi Karni. Di mana para mitra harita dicarioskeun di waktos isuk
Manuk kutilang jeung sabangsana pating carwit dina saban tangkal jeung dadahanan kebon. Hayam jago sok sakapeung masih kena aya nu ngepak jangjang kaberangan ditawer ku kongkorongokna. Cai wahangan nu lungsur lancar ngajorog-jog nyen kawaas di pilemburan. Kaleresan ijang nu harita katamuan ku si Jaka nu bade nyawalakeun perkawis hayam barang usep teh para mitra. "Jang, kumaha kayaan ini? Tos sakinten, Jang?" Taros Jaka. "Nu di mana terang ye nirutmi teh nuju gering ku pedah kababawa nyeri hate ku cara bapa jeung indungna Yusti teh para mitra. Dina batina masih karaos ku maharasa diciduhan nepi ka lomokot kitu. Dihina sabeak-beakna ku tara katampi saumur hirup ku dirina." "Masih ngaringkuk wae, Jak. Tuang teu daek. Ngan tadi kongsi diuapan ku urang make bubur. Ngadamel subuh tadi aya sesa beas di padaringan, urang jieun we buburna supados mah tiasa tuang. Nah kitu nama alhamdulillah saeutik enteuna aya nu lebet ka patuangan lah, Jak." Tembal ijang ka Jaka. Nu harita Jaka ge ngiring prihatin dina ngadangu jeung ninggal Nirutmi. Kongsi jengkat Jaka oge noong tina simpangan hordeng kamar Nirutmi. Yen katinggal Nirutmi keur ngaririntih haduh-haduhan bariku teterusan ngepelkeun leungeunna siga nu keur katirisan para mitra. "Jang, hapunten ieu mah sateuacana. Kumaha manawi urang candak wae mah teh ka Mantri Sarip, Jang? Keun kewing nu mayarna sababaraha riwang deui ningal emak kitu, Jang." Tawisna Jaka ka ijang. Nu ngajak mawa berobat Nirutmi ka Mantri Sarip para mitra. Neng nong ieu teh para mitra. Hapunten dongeng tehnya. Kabujeng neng nong ieu teh Kang Edoy atuh. Ku Kang Edoy ieu teh dinengnongkeunana. Insyaallah urang lajeng deui wae cumariosna jejeura awi pasaran anyar dina seri ka-16 nya para mitra. Tong hilap dukung terus kalayan subscribe, like, oge komen. Terus dangukeun sadaya konten-konten anu baris ditayangkeun dina ieu channel Encing Adnan Dongeng. Hapunten kana sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.